aya PR jang urang naon PR na tina rajaban ieu nu hadir mah indung bapana hadir ngadengekeun ngadadak nambah kekuatan iman nambah kekuatan keyakinan ka Allah jeung ka Rasul aya PR berat jang indung bapana balik rajaban naon pariksa anak-anak urang geus nepi ka mana kualitas iman ka Allah ka Rasulna PR tah sababna loba jelema kolot ngantep anak-anakna loba nyaah ka kotok kolot ayeuna deui pakanak kotok jam 5 can ngampi di Uber dapur tatangga di Korea tapi anakna tuh balik-balik maghrib isya tuh balik-balik masa bodoh anak rek salat rek henteu masa bodoh anak rek ngaji rek henteu masa bodoh hati-hati anakna abring-abringan di jalan mapai-mapai mobil ngudag-ngudag truk kemana-mana bahkan anu terlanjur terlibat narkoba minuman keras hati-hati tegas hatena eta budak geus kaasupan cai-cai haram obat-obat haram nimbulkeun kana kateasan hatena dielingan ku indung bapa lain nulut molotot akibatna terjadi kriminalitas anak wani maihan indung anak wani maihan bapa sabab naon geus leungit akal sehatna di mana akal sehat geus leungit eueuh agamaan la dina liman la aqlalah eueuh agama pikeun jelema anu leungit akal sehat carana ngalegitkeun akal sehat hebat kafir dunia ngancurkeun Islam Indonesia lain ditembak lain dibom lain tapi diajurkeun akal sehatna melalui pergaulan melalui minuman melalui obat-obatan di mana akal sehat geus leungit aya anak mayahan indung aya anak mayahan bapa naudzubillah min Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Afatumarunahu ala ma yara Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra Inda sidratil muntaha Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu liutammima masalihal amal wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara, kusim kuring di hormat, wabil khusus, ka operator sound system level ehona dikurangan deui. Ya asa tepuguh ya. Nu kencengna suara nu ieu ya kontrol sound kenceng. Wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar DKM Masjid Assalam, keluarga besar masyarakat kampung Cibokor. Kunaon gula tatanya biasa, na panitia soknya diakeun banner ieu eueuh jadi.
jadi nyiksa aing kudu tatanya bae. Kampung Cibokor. Hakikat izin Allah wasilah sababiyah kana ceuli aing teh. Wasilah sababiyah geus sakipas geus. Dia maka aing teh enggak dia aing ngomong aing torek jadi. Geus wasilah aya perjuangan aya proses nu dilewati ku para panitia teu ujug-ujug ya acara bisa terlaksana hakikat izin Allah prosesna naon nu dilewati ku panitia aya perjuangan aya pengorbanan perjuanganna naon geus kebel panitia nyerian tanggal aya ngadatangkeun saja bubarok ka dieu Pomono penasaran sok neuleuh wae dina HP dina YouTube hayang neuleuh aing asli geuneuhna. Tadi anu nyeletuk ini koplok eta. Sebutkeun asli geuneuh ka aing. Atuh lain menang ngecek aing asli kieu kumaha sih? Kasep. Berarti siang ngahina ka aing. Menyebut kasep ka aing ngahina eta. Alhamdulillah hakikat izin Allah kula bisa hadir alhamdulillah. Tina perjuangan disusul ke pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankan, aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kameramen. Ieu lain nu panitia lain. Nu batur. Kok dipasang di dieu? Pan dibayar. Make harta para panitia, para jamaah. Benar? Tenaga dikorbankan para pemuda, para santri, masyarakat milu bantu ngabebenahi tempat supaya nyaman nu halal hadir. Jan ibu-ibu milu berkorban tenaga desak badak gesang lembut dibijilkeun nyiksikan bawang jeung sayur sambal goreng lauk yang nyuguhan mubalik geuningnya ho asep pandieu geus nyatu. Milu berkorban tenaga, pikiran dikorbankan. Dak digdug panitia, jasa bubarok can datang-datang. Turun teleponan bae. Tuh bisa molor aing na mobil kering deui. Aya wasilahna kersana lanceuk kula nu 3 jeruk di Sampalan. Ki Arsada, alhamdulillah geus turun teleponan ti kamari. Ulah apa kaji isukan aing kudu sabaraha kali ngomong atuh aing deuleukeun agendana dipoto tah deuleuh aya tadi ini geus ini encan atuh geurakeun atuh kumaha aing bae tenang jadi ngajajah aing ka Arsada tah alhamdulillah pan lamun teu jadi asa bubarok teu datang Arsada nu digebugan ku Kang Haji ku para panitia Kang Haji mah geus dak didug bae. Dan mau balik ke datang. Naon sababna? Pan ieu mah hajat lain hajat pribadi, rajaban mah hajat masyarakat. Lamun geus ngait bahasa masyarakat, berarti masyarakat bisa kabagi dua. Aya nu pro, aya nu kontra ka panitia. Di mana teh sukses, aya nu pro mah ka panitia ngupahan bae sabar, ujian ieu mah. Beda jeung nu kontra. Aya geus teu percaya saya teh jadi panitia. Geus papanggalakna teu mere pisan, teu udunan pisan. Pelit deh, gus magalak pelit. Aya nu kitu. Tas ya mitnah ka batur sia. Sok tahu aya Pak. Ulah kitu sia ka batur. Emang aya di dia? Ah sia. Ku salaki sia nu kitu. Ya Allah ya Rabbana. Ya aya naon bae tuh ieu mah ribut bae di buri itu. Hah? Aya naon eta? Oh eta. Kopi menan kopi, sok jeung kopi. Kula hiji ka desa gelas kula. Teh susu iya lain wayak kiwari susuna ini.
dengekeun sia, dengekeun ibu-ibu dengekeun. Favorit kula minum tilu, hiji cai bening, cai erang. Nu kadua cai kopi hitam. Ngan di jadwal kula mah. Mun kopi hitam di jam 7 isuk sampai jam 11 kopi hitam. Mun di jam 11 sampai jam 7 pagi eta susu anu ujungna hitam. Dengekeun susu di kopian. Aisyah ngeres bae pikiran amit-amit. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pikiran dikorbankeun sieun sia bubarok teu datang ditambah deui pikiran berkorban di daerah kota-kota geus teu diijinan anu teh geus level 4 deui bae. Atuh anakna can leungit indungna datang si Omikron. Aya bae aya. Di Afrika deh pasti hidung saya tamada. Si Omikron. Ya Allah ya Rabbana, nu jadi korban ke raja bayeuna tilu panitia. Kula dibatalkeun, da teu diijinan. Daerah perkotaan Tangerang kota, Cikokol terjadi langsung tembusan dari kepolisian tidak boleh ada kerumunan. Tapi di sebagian daerah masih diizinan. Yang penting protokol kesehatan. Kula lagi udah boga babaturan di petugas covid sok ngelingan bae unggal poe ji ngaji kemana ya nak Ranggas Bitung awasnya 3M naon ya ikhtiar mah wajib ji hakikat Allah nu nangtukeun tapi orang wajib ikhtiar maksudna naon 3M naon mencuci tangan geus tadi nyatu tuh tadi ngubah leungeun aing geus di nu kedua jaga jarak ji ya iyalah aing ceramah jaga jarak atau can pernah aing ceramah tonggong ini can aing sabaraha meter aing paling protokol aing mah dipake nu katilu je masker aya di jalan mah dipake ku aing atuh sieun aya operasi mun aing dioperasi teu make masker pira ku aing push up di jalan aing make jubah aing push up ngisimkeun gitu makanya dipake tadi mah di jalan eta ceramah henteu teu dipake atuh kagok aing ngomongna pakai masker ngeblek-blek kepala ruguh yang ngomong khusus aing masker namanya nyin pamajikan setia pamajikan aing mah kak ulah beli masker di mallnya ya neng geus bikinkeun tah dijieunkeun ku neng dipake ngokok ngeunaheun ngeunaheun atuh BH-na digunting sabelah pakai masker ku aing itulah masker yang terindah. Pona aing make masker eta, lamun eta masker dipake hayang geura balik bae aing pangaruhna eta. Aneh eta masker pangaruhna. Sok bapak-bapak balik rajaban nyarieun masker di imah masing-masing. Utang pamajikan gunting sabeula. Anu 3 bulan teu dicuci geura. Dipake subuh lohor pae. Virus na leuwih ti Omikron. Ih amit-amit eta. Ya Allah ya Rabbana. Itulah ikhtiar. Tapi hakikat Allah kabeh anu nakdirkeunana bener sabab geuning menurut data berita nasional ternyata yang kena covid yang kena yang kena virus sampai meninggal dari golongan perawat hampir ratusan perawat anu maut kena ku corona berarti lain teu make masker atuh memeh urang ge nyana heula nu make masker aya waktu lakeuna mah keuna bae dokter ge ratusan nu maut apa tuh make masker pastinya na panggulana make masker bener kan waktu nak nanya kena Allah nu nangtukeun yang jadi jaminan supaya selamat orang tina virus deketkeun diri ka Allah geus loba teuing teguran ti Allah geus loba teuing jelema sararombong di dunia sok dihalangan ku naon bae sia irung sia sumut sia ceuk Allah hayu ngandalikeun kabeh bukti lain ku corona pae nu pae tatangga aing ragak dina ayunan pae atuh ayunan ana 200 meter pusing ulah nepi ka jadi jauh jeung Allah gara-gara aya ayat teguran lamun disebut teguran ya teguran sabab ieu sadunya lain Indonesia bae termasuk Mekah Madinah kena ibasna 2 tahun di Indonesia rukun Islam jadi leungit hiji ibadah haji jadi eueuh benar tak? Berarti sadunya lamun ukuran sadunya ieu geus teguran ti Gusti Allah bahwa di dunia ieu geus loba jelema sararombong
Amerika sombong, Rusia sombong, Korea sombong, Iran sombong, bisa nyarian senjata canggih. Ketika memuncak kesombongan maranehanana, nyen bertindak sewenang-wenang, Allah negor nyetak hiji pelor anu leutik bari teu kadeuleu ngaranna corona. Amerika, Rusia, Iran, kabeh Korea tingkat dunia teu mampu yang hareupan eta virus. Di mana geus datang teguran, datang bencana, kabeh kabage ieu imbasna kabeh kabagean. Waena corona lain usaha wae, lain karyawan, lain petani wae, lain dagang bae. Dengan alasan cukup di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja. Nyana nu ngararomong di rumah saja, gajihna gede. Hayang nyatu teu kudu ngejo, nyana mah tinggal nelpon, restoran wasak dikiriman. Ayo urang nu dihandap di rumah saja, rek ngahakan naon. Benar teh? Pan aya bansos sapoe ge beak. Bari teu nyampe kabeh. Teu ngeragak di mana eta. Kitu urang mah nu dihandap nu kasiksa, termasuk kiai mubalik kabeh kena imbasna. 2 tahun kaburi mimiti corona lahir. Jadi korban aing. Atuh rajaban kabeh batal. Oh puas jeung serikeun puas aing nganggur teh puas. Awas ya nini teh. Atuh kabeh rajaban batal. Aing ngahuleng di imah. Geus mah teu digaji aing. Teh penghasilan ge eueuh. Leungit ngadadak kabeh. Sabulan Rajab deui ka Saban ngahuleng aing. Nunggu anu paeh eueuh. Aya sugan atau anu paeh mah tahlilan aing mingpin. Sakalina aya nu paeh ulah ditahlilkeun. Mengundang kerumunan. Rungkad Siti. Gagal maning. Ya Allah ya Rabbana. Tapi alhamdulillah Indonesia masih termasuk peringkat kelima sadunia nu mampu paling berhasil menghadapi virus. Alhamdulillah. Sabab aya ikhtiar diantarana loba doa-doa para habaib, para ulama-ulama soleh. Ngan ayeuna urang sadayana ya urang sadayana geus mulai geunteu deui ya hate dag digdug deui bae. Naon sababna? Eta nu doa-doana diijabah, ulama-ulama soleh geus mulai diaman-amankeun ku Allah. Geus diwafat-wafatkeun ku Allah. Saminggu sancan Banten diguyur banjir kamari, pan pakuna Cianjur 3 diwafatkeun ku Allah. Sukabumi 2 nu diwafatkeun ku Allah, pakuna Sukabumi. 4 poe tidinya jeger banjir sampai ke Keramat Banten. Subhanallah. Astagfirullah. Ieu naon deui, ieu naon deui. Meureunana. Geus digoncangkeun ieu dunia ibarat bangunan marek diruwag ku nu bogana ieu teh. Nu bogana saha Allah. Lamun hiji bangunan rek diruwag di jerona aya barang mewah, barang goreng, barang mewah diaman-amankeun ti heula. Bener teh? Nu barang goreng mah diantepkeun bae di jero bangunan, diruwag jeung berangkal dihijikeun, digebrukeun kabeh. Ibarat jagung di kebon rek dipanen. Anu bagus, anu petot, nu pangheulana dipetik nu mana? Naon sababna? Boga harga bisa diju, boga harga mantak dipetik ti heula. Anu petot diantepkeun bae di kebon. Di alana mangke bae dibabad diduruk di kebon keneh sakalian. Nah, urang ieu bingung ieu nu bagus apa nu petot ieu urang ieu. Teu ari ngomong mah bagus, kalau kuan pa jauh-jauh keneh sia teh. Insyaallah urang keun bae petot ge asal ngahiji jeung nu bagus. Lumayan jadi sayur asem. Jadi sayur asup kana sayur asem. Mata ku khulatuhu sholihin eta kunci kabagjaan sing rajin reurejengan jeung jalma-jalma saroleh. Supaya orang dihijikeun deui jeung jalma nu saroleh dia mah yaumil mahsyar. Amin. Mudah-mudahan ieu peringatan Isra Mi'raj ngagungkeun Allah jeung Rasulullah sing jadi vaksin anu sabener-benerna. Vaksin naon Asep? Yang ngusir ieu virus, ngusir ieu wabah. Insyaallah sing yakinkeun diri ka Allah bahwa ngagungkeun Allah jeung Rasulna dina penting ieu sing dirobah ku Allah jadi vaksin nu turun ka urang jadi ubar sehingga nu balik ti dieu nu halaladir para panitia salamet fit dunya wal akhirah dijauhkeun tina wabah dijauhkeun tina balahi dunia akhirat. Amin.
Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, pikiran, sing tabungan amal soleh. Nu mana sagabeh eta pengorbanan para panitia masyarakat dia dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon bungkusanana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana eusina eta bungkusan teh pangajian, pangaosan. Ya disebut pengajian tina kalimat pangajen. Naon artina pangajen? Harga. Disebut di pangaosan tina kalimat pangaos. Naon artina pangaos? Harga. Pantes saya jaminan sing sajal nu ngalengkakeun suku ka majelis ilmu ngariung jeung para ulama para kiai balik menang ilmu, balik menang doa ti kiai, maka insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Dan amin amal. Amin kenceng mantau henteu. Pengajian gigireun imah pura-pura teu nyaho. Aya nu kitu. Salaki sia eta teh. Atuh pengajian gigireun imah isuk ditanya kunaon ka teu ngaji peuting lah di imah ge kadenge ieu. Lain masalah ku ngadenge. Nah, supaya jadi harga di hadapan Allah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan. Naon perjuanganana? Rela ngalengkahkeun suku ti imah hideut ka majelis taklim. Naon pengorbananana? Rela ninggalkeun kabeh nu pikaresep di jero imah sementara tinggalkeun ngabelaan heula ngariung jeung ulama jeung kiai di majelis, balik menang ilmu menang doa, insyaallah jadi harga di hadapan Allah. Kitu. Kudu aya perjuangan jeung pengorbananana. Ya malah jeung ibu-ibu lain. Buat bapak-bapak. Ibu-ibu mah tadi omong paling rajin ngaji. Jujur lain kula muji hareupeunana lain. Lamun eueuh gerakan majelis talim ibu-ibu perasaan parel syiar agama. Kacapek ibu-ibu mah. Isuk-isuk mingguan rutinan hadir isuk-isuk ge bener Bu. Lohor aya pengajian datang, peuting pinuh ku ibu-ibu sok ieu bukti tah. Bikang lolobana. Lain berarti lolobana randa di lain. Paling rajin ibu-ibu. Isuk-isuk pagawean di imah numpuk seusehan, numpuk rela ditinggalkeun ngabelaan ngaji heula, bener teh? Engke bae lah nyeuseum mah balik ngaji. Aya nu kitu aya. Bahkan anu nekat ibu-ibu ka pangajian mah moal seusehan. Bae syarat nyeuseum kiai. Ya hebatna ibu-ibu ya, paling rajin di mana-mana masyaallah. Manta kula di pengajian di Cikampek di Karawang, lamun ngayakeun pengajian tilok ngondang bapak-bapak. Hook undangan. Disubarkeun 100 ka bapak-bapak nu datang 5an, aki-aki kabeh. Nu opat batuk nu hiji molor. Meng mamatahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu tohok undangan, cukup 5 undangan ka 5 kampung nu datang 500. Ieu hebatna ibu-ibu ngan olok kejo. Eta resiko Nabi Kang mah karena diasongkeun geus leungit teu ngitung menit detik ge beak jeung piring-piringna eueuh dihakan kabeh. Mun nyuguhan bapak-bapak awet, bapak-bapak mah jeruk cau hareupeun bapak-bapak mah kararieu bae eta. Modus eta teh. Neuleuh batur meleng cau leungit hiji eueuh. Dikantongan ku bapak-bapak. Jauh terpercaya kodok ke kantong celana bapak-bapak pasti ayah cau. Cauna teu menang mesek deh. Cau raja. Raja bulu. Cicing sia nini sia. Terus mengerti we milu nyengir sia. Guys, mudah-mudahan di riungan urang sing jadi rahmat sing jadi doa. Amin. Doakan para ulama, para kiai, guru-guru kula, abah, di alhamdulillah di kebun kopi ke darah datang, sadayana, cek aing tanya, jalannya main datihang, makan kopi bodas, tetap baju bodas, untu bodas, kulit genuk sarua jangan, jika kopi susu percisnya nama, ya Allah, belah sa pasantren, sa kobong, panggualak na kain eta, dugul, ya Haji Hermanta, di kopi. Nah, inggal kitab, nyana diburian aing, di kobong, dibur aing ditajong, atau gebrus aing kakula jeung kitab. Mana mah teu ingetan, iya aing mah inget dendam aing kabarenya. Alhamdulillah, anu nyekek ka itu. Alhamdulillah, aing sering ka imahna bae, kalau mun ka kopi, abah kadarieu sadayana alhamdulillah sing panjang umur sadayana amin.
Allah ya Rabbana. Doakan ya para ulama para kiai kasepuhan urang khusus nu di lingkungan ieu urang khusus nu alaladir sini paranjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan sehat lahir batin ditambah barokah manfaat ilmuna. Doakan turunan-turunanna sing saleh salehah sing mampu neruskeun perjuangan-perjuanganna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Naon ieu? Kerusuhan. Naon eta atuh enteh-enteh keneh eta. Cai enteh diganti ku cai enteh. Geus aji geus. Ulah geus. Geus diuk di baturan aing tak kitu. Coba panitia nu penting ulah ka mana-mana coba di dia. Trauma aing pernah balik ceramah panitia molor. Atau aing jadi lengoh bawa tuh babawaan. Geus dieu. Weh, ieu kunaon ieu speaker teh. Tong disambung-sambung kadinya jadi ngerebek teu puguh. Bo. Doakeun ku urang sadayana para ulama para kiai diparanjangkeun yuswana, disehatkeun lahir batin, dibarokahkeun ilmuna. Atuh para panitia di dieu mudah-mudahan sing leuwih barokah rezekina, usahana, ekonomina, nu dagangna, nu nyupiranana, nu ngebonna, nu jadi karyawanna, mudah-mudahan sing leuwih barokah jeung bakal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu sami kusin kuring dihormat hadirin. Hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Geus Kak, cukup Kak operator, enak ya, enak. Geus tong dioprek deui. Udah ya, nikmat nih, enak ya, hampang ya. Awas, taleungeuna operator ceklan talian. Ulah cenah dioprek, geus nikmat ya, nikmat, mantap ya. Hadirin, lo. Geus, ngeunah pas. Ulah dirobah, ulah ditambah, ulah dikurangan, geus. Lo. Harika. Mangati payun pangluhung kalbu kacembaran mana puji nu jadi panghias satu orang pintunkeun ka nu suci puja nu jadi panghias rasa orang sanggakeun ka nu maha kawasa weureuh nitis wancur mustadi ninggang mangsa dulugina takdir teu tes dipungkir kadar teu tes disinglar jauh-jauh di jugjug anggang di Karawang di teang leut ngeungkeun ngaban dalet ngembat-ngembat nyatang pindang ngariung mumpulung bongkok karonyok jeung ibu-ibu nu mararontok beda renok tol mereka androk han kula pesan-pesan ka awewe nu mararontok kula sok nekat-nekat mamake celana pondok bisa kadeleung ngageunok segede batok kana turu jadi leklok kana cangkeng ngadadak incok jeung saesep bobarok sok hayang ngarontok akhirnya marapi alhamdulillah yakin urang dia mah geus biasa nutupan aurat alhamdulillah ya buktina menira rapih kitu ih hebat masyaallah nyaho aing ada keur ngaji biasa we di luar pengajian mah berang-berang ka warung mah kutang somplak sabelah leuh mun herang geuneuk deui leuh mun mulu sapur parat ka jubur digaro mending ngebul kabeh ieu najis boro-boro merangsang teu pantes teh aya bahun mimin tati nunung dengekeun euy Rodiah dengekeun Nopi dengekeun Susi Ida dengekeun sing istiqomah nutupan auratna insya Allah ngariung diri teh sanes keur nyuksuk ilmu panmu ngalap pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Rahmat salam kaulujengan bagi tetap salawasna dilungsurkeun dikucurkeun dikocorkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka para dzurriyyah-dzurriyyahna ka para keluargana ka para sahabatna ka para tabi'in atba'u tabi'in ka para ulama-ulama salihin katut ka para pengikutna khusus urang muhadir di tempat mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untung orang umat Islam diberi modal ku Allah masih kena komplit nu ngaranna jasmani rohani masih kena nyampak alhamdulillah. Tingali dulur tatangga badaya urang anu geus mararaot geus dipisahkeun jasmani jeung rohanina. Jasmanina geus bakadang geus ajur ku bilatung di jero kubur, rohanina geus menghadap Allah. Urang masih kena komplit jasmani jagjag awak badan sehat, rohani kahirupan masih kena aya alhamdulillah. Ngan eta dua modal jasmani rohani lain antepeun, dua nana kudu diparaban, dua nana kudu dieusian, jasmani eusian rohani eusian. Ai para jasmani naon asep kadaharan rek nu amisna, rek nu pahitna, rek nu kesebna, rek nu gurihna, rek nu ladana, rek nu gurihna diasupkeun terus kana jasmani urang bari eueuh kabosen
timiti brai mata melotot bentah hudang molor nepi karek molor deui eta huntu ngagiling terus bener. Ai para brohani naon asep tuh beres salat imam ngajakan istighfar 3 kali tasbih 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 tambah zikir 100 tuh kiai gegerewekan rutinan keur nerangkeun tauhid keur nerangkeun fikih datangan kadinya eta para brohani ngan lobana jelema geus teu adil hirupna ayeuna ngan ukur mentingkeun si jasmani wungkul rohanina kosong tina zikir, kosong tina istighfar, kosong tina nasihat. Bener? Lamun dieusian, lamun telat teu dieusian jasmani kosong leuleus teu. Sapoe teu dahar leuleus. Aya teh orang dia rohanina telat teu keusian gara-gara kamari teu milu pengajian ngadadak leuleus aya teh. Nu tilok ngaji jararag jak bae. Bener? Tapi lamun jasmani telat teu keusian leuleus, contona Ramadan. Kedeng di urang sabulan deh rek mayunan Ramadan sing panjang umur kabeh. Sing disehatkeun badan bisa ngajalankeun ibadah di bulan Ramadan amin. Kedeng deui nya urang mayunan Ramadan mudah-mudahan sing dibarokahkeun. Ramadan adalah bulan premium, bulannya pre makan dan minum. Atuh Ramadan adalah bulan premium, bulannya pre makan dan minum. Dan insya Allah bulan Ramadan pun adalah termasuk bulan pertalit, perut terasa melilit. Meskipun premium pre makan dan minum, pertalit perut terasa melilit, insya Allah di bulan Ramadan nanti kita insya Allah tidak melupakan solar. Apa solar? Solat tetap lancar. Meskipun pre makan dan minum, pertalit perut terasa solat tetap lancar, insya Allah di bulan Ramadan aina urang sing mampu ningkatkan kualitasnya jadi pertamax. Non pertamax, pertaubatan yang maksimal. Premium, pre makan dan minum, pertalit perut terasa melit, solar tetap lancar, pertama pertaubatan yang maksimal. Insya Allah di akhir Ramadan orang bakal menang bensin. Naon bensin? Benar, surga itu indah. Amin. Amit-amit ulang dia di bibita surga malah kikira. Amin, sing jadi doa. Tadi telat ya mumun sing panjang umur amin ya Allah ya Robban. Lamun jasmani telat teu kasihan leuleus kedeng di Ramadan sok geurah ayo saksian di bulan Ramadan poe-poe kahiji teh geus kokoloyongan we leumpang. Komo Cikampek Karawang daerah sawah tetangga kula Ramadan tahun kamari poe kahiji geus kokoloyongan we leumpang maksakeun macul ka sawah bari puasa. Dur bedug lohor ngong adan di masjid pacul diangkat tasieun batal puasa. Leumpang nagelangan sawah geus nyangeye. Deudeulean geus kararoneng. Neulecai kiruh di sawah doang kolak. Padahal teh budak ngararambang. Datang ka imah pamajikan ngarengkol, mabok jengkol keur sahur. Dihudangkeun ngagi begabe nyai geus maksak can nyai ieu kakak asa kuleuleus poe ieu. Pamajikan ngorejat bari hudang ai kakak teh eling atuh urang teh keur puasa. Biasana leuleus tahan karena ke tanggal hiji. Alhamdulillah tetangga kula di Cikampek kabeh parwasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah tanggal hiji mah geuning make mah sabab kadituna loba nu ngadadak kaserang ku panyakit mah 5 menit di kebeduk magrib geus kumpul keluarga besar rek buka puasa bersama. Ninina akina incuna uana mamang nabi binalan cina menantuna mitohana inguna bapana kabeh keur ngariung kolak na baskom di paralototan di tengah imah. Komo incuna mah geus kicep cek bapak kolot nah cek eta ameh teu karasa datangna bedug puasa ieu magrib kocek bae kolek kocek dikocek ku incuna ameh tereh magrib cenah teu karasa. Atuh luar bedug magrib kolak ngagoak aing lieur diputar terus. Nu paling karunya cau maus banana samanit ka bedug magrib nasibna tragis eta cau geus telanjang bulan. Cau cangkangna geus merosot kabeh tanpa busana. Kepolototan nuan bedug magrib. Dor bedug magrib ngong ada di masjid. Waktu buka puasa telah tiba. Allah
edan di masjid can nyampe karena akbar cau geus beak opat dendam si goblok itu cau disikat kolak dihajar kejo dihantem giliran beteung eungap ini taraweh sing guareang kamarekahan jaba imamna reli deui balap imam tarawehna da nutu balap teu laku atuh kajadian di lemur aing di imaman ku aki-aki karena kisarokat digotong imam budak ngorak selapkeun bedung tu aki-aki goblok yang diperkosa ieu eta imam edan nu laku eta maca tajwid teu makhraj teu mikirkeun makhraj jeung tajwid di Fatihah goroba guru eta imam laku sangaran eta imam Al Ustad Valentino Rossi Bilalna saha Bilalna Ustad Mark Marquez sarua edan eta atuh Bilalna nu ngomporan pan maca selawat doa ngepung bangsat di masjid Muhammad cek malaikat Aisyah sholawat apa ngepung bangsat batur masallu alaih cek malaikat itu darah tinggi kabeh nu sarolat atuh imam dikitu-kitu ku Bilal asal dirojok jubur eta imam ngagurubuk nangtung langsung Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ngagurubuk eta imam edan teu mikirkeun tajwid makhraj Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun antum ma ta'budun wa la antum abdun ma'bud wa la ana abdun ma'bud wa antum abdun ma'bud lakum dinukum waliyadin Allahu akbar sami Allahu hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nini mah teu bisa nangtung deui diuk bae cek babaturanna mah sarokat deui kapok aing ngetem bae jangan ngetem Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lebok ku sia goblok atuh ulah makmum sia ge dihareup ngimaman capek imam tahiyat mah Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wah kamarana goblok tapi aneh imam nu kitu nu laku ngan resiko nak bubar taraweh aki-aki 15 awal hutah kabeh nu 5 mah nilep beheung aki-aki atak teu nilep kumaha tina ruku mudag imam sujud kan nyungsep balik taraweh digarotong ditanya di jalan bah balik taraweh digotong mabok taraweh taraweh mabok ya bah ya mabok lah imamna dioplos Imam edan cik atuh balik ke rajaban teh kirang barah hasil rajaban salat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun hasil rajaban kudu aya tapakna dina ibadah lain meriahna wungkul ramena wungkul sia mah teu hadir malam rame emang aing odong-odong goblok kudu aya hasilna dipakai ibadah aing hasil rajaban dielingan kamari geus azab mubarok salat kirang bara nyampe khusyuk can bisa atuh tumanina tenang nah eta aya tapak insya Allah mudah-mudahan sing paranjang umur kabeh amin sing bisa nyampe kana Ramadan bisa ibadah ngahirupkeun di bulan Ramadan ku ibadah amin ya Allah ya Rabbal jasmani eusian rohani oge eusi oke orang untung jadi umat Islam dibandingkan jeung kafir naon keuntungan orang-orang ini diberi modal ku Allah 2 aya akal aya
iman komplit orang teh sebenarnya mah kudu syukuran ke Allah. Akal aya, iman aya, ngaji atuh bisa eta diburi bae tadi neulkeun jumur aing bae tadinya. Awas ya haji. Tah. CS ya, ampun. Ya teh Muhibin ya teh Muhibin Uyut Kula di Bogor di Sempur, masya Allah santrina ya. Sing menang maunah najinya, sing berkah. Sekali nahaul Uyut Kula merek kebo. Allah. Kayak tahun narup mere naon gajah. Kebo. Lu bener ya, awas ya. Atuh biasa mah melotot. Ngerewas ka aing. Cium ku aing. Ya alumni Uyut Kula baheula di Sempur Bogor. Sing berkah helmna. Tadi jadi pohon nepi ka mana tadi? Nepi ka mana tadi tanggung jawab aing jadi pohon ieu. Nah, aya akal aya in. Beda jeung kafir, ai kafir mah modalna hiji akal wungkul, iman teu aya. Ai urang mah komplit aya akal aya in. Ngan eta dua modal akal jeung iman coba fungsikeun dina relna masing-masing, dina jalurna heula masing-masing. Mana kajadian anu kudu ditarima ku akal, mana kajadian anu kudu heula ditarima ku iman, mana kejadian biasa, mana kejadian luar biasa. Kudu mampu ngabedakeun biasa jeung luar biasa. Makana aya akal aya iman, jangan bedakeun mana biasa mana luar. Sababna loba jelema salah neuleuh, nu biasa dianggap luar biasa, nu luar biasa dianggap biasa. Zaman ayeuna teh beas dianggap pasir, pasir dianggap beas. Awewe dianggap embe dianggap awewe. Loba salah neuleuh jelema ayeuna, da loba awewe doang. Teu sadar ngararaku. Eta loba nu salah neuleuh, bikang dianggap embe dianggap bikang, da ayeuna mah loba bikang doang. Ari embe kaluar sok kadeuleuh juburna. Ada pantilok make rok, calana gente. Ayeuna loba bikang nu kitu kadeuleuh juburna. Eta teh awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana, lamun marake calana nu salakina. Para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna, bari neuleukeun ping-pingna da make kolor abahna. Majarkeun teh model gaul, nyieun rok teu diukur, makena paluhur-luhur da hayang kadeuleuh. Yang kedua kenal pot racing Ernen loba anu gitu loba mbe di rumah eueuh ngeunah wa sarolehah tuh di dieu mah teuing di ditu mah nya sing istiqomah merenang hidayah amin ya Allah ya Rabbal. Aya akal aya iman, fungsikeun akal jeung iman dina jalurna heula masing-masing. Contoh ya, yang mengingat kembali pelajaran-pelajaran nu baheula urang inget tadi supaya tambah iman urang ka Allah. Di Cikampek di Karawang aya sungai gede ngaranna Citarum, isuk-isuk saaseu bubarok kulin ka Citarum. Neula aya truk gede naikeun pasir, saaseu bubarok balik heula ka imahna, geus meunang 5 menit ti imahna balik deui ka Citarum. Kaget neuleuh eta truk di Citarum geus pindah tempat bisa ngaliwatan sungai, padahal sungainya gede, luas, jero, banjir. 5 menit truk bisa nyabrang. Biasa luar biasa. Ibu-ibu heula biasa luar biasa. Sing kompak biasa luar biasa. Ayeuna lalaki biasa luar biasa. Biasa. Nah, make luar biasa pan aya jembatan. Can aktif sinyalna jauh. Pan tadi cekula nu biasa ulah dianggap luar biasa, nu luar biasa ulah dianggap biasa. Makana fungsikeun akal jeung iman, bieu dicek heula akalna.
eta truk bisa ngaliwatan nyabrang sungai sakitu gedena biasa luar biasa biasa nah sababna aya jembatan nu ngajabab luar biasa berarti ngabayangkeun trukna renang sering nele di jalan raya aya sungai terus aya jembatan aya mobil bisa nyabrang bisa lewat biasa luar biasa naon sababna meunang nyieun jelem biasa ku akal kaharti geus mulai aktif ayeuna akalna ayeuna iman sok aktifkeun bluetooth share itna aktifkeun ulah nepi ka loading ge ayeuna iman baheulana sejarah Moses Bani Israel manggilna Moses Israel nyebutna Moses umat Islam nyebutna Nabiullah Musa alaihi salam dina sejarah Moses dikejar-kejar Raja Ramses apal Raja Ramses adina kejo Rames Firaun laknatullah Nabi Musa diudang Firaun rek dibunuh ka pojok ka Lautan Merah lumpat ka hareup Lautan Merah membentang luas balik ka buri Firaun geus deukeut rek ngabunuh bingung Nabi Musa rek nyalametkeun diri arek nyabrang make parahu puguh parahuna arek nyabrang pake jembatan eueuh jembatanana rek nyieun heula jembatan puguh jelas harita can anu dagang semen akhirnya Nabi Musa muntang tulung ka Allah ya Rabbi salametkeun kami Allah mere tulungan pertolongan ka Nabi Musa idrib bi asaqal bahra Musa teungeul Lautan Merah ku tongkat anjeun digebuk Lautan Merah ku tongkat Nabi Musa prak berai belah Nabi Musa bisa ngapiur nyabrang Lautan Merah sudah gitu luasna tanpa jembatan nyak lompat dekat kejar ku Firaun ombak cicing kumaha batu ngebiur Nabi Musa lompat Nabi Musa nyabrang Lautan Merah tanpa jembatan biasa luar biasa ceuk akal luar biasa ayeuna dihujah naon sababna luar biasa ibu-ibu heula geraku sakieu lobana nu bener hiji jawabanana Nabi Musa nyabrang Lautan Merah tanpa jembatan ceuk akal luar biasa ayeuna dihujah naon sababna luar biasa Sandriat hah? Nah belah naon nu belah saya ngomong belah we ngomong nu bener belah naon nu belah kudu aing resep ka nu belah eta jembatan laut naon tata dibelah bae saya kan belah naon anu belah Santriat biasa luar biasa enak dihujah naon sababna luar biasa itunya kan lautna belah karena belah deui kan sakitu ge ngomong daripada siang aja dong belah terus Nabi Musa bisa nyam tanpa jembat berarti eta kategori biasa luar biasa luar ayeuna dihujah naon sababna luar biasa hayo belah deui hayo eta aing bulak-balik di dinya mah dekok lalaki Nabi Musa nyabrang Lautan Merah tanpa jembatan biasa luar biasa ceuk akal luar biasa ayeuna dihujah naon sababna luar biasa nu ngajawab pertolongan Allah berarti daya zikir nanggeus aktif lunga hulang towerna jauh tinggal kuotaan sugan nu jawab pertolongan Allah kekawasaan Allah berarti iman nangis aktif lamun geus dijawab naon sababna pertolongan Allah naon sababna kekuasaan Allah sok sanu wani ngahujah ka Allah leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun ulah ngabelah Lautan Merah Allah yang ngacungkelkeun Lautan Merah bisaeun tapi lamun ku akal deui dijawab biasa luar biasa naon sababna ajaib masih kena akal tang mah masih bisa dihujah naon sababna ajaib
ya jembatan bisa nyabrang. Berarti biasa luar biasa dong gitu. Ya luar biasa. Nah sababna luar biasa. Aneh. Nah sababna aneh. Teka hati ku akal. Nah sababna teka hati ku akal. Luar biasa atau bolak-balik badidinya. Tapi lamun langsung iman anu naik cek akal luar biasa. Nanya dihujat. Nah sababna iman bagianana ngajawab subhanallah itu pertolongan Allah, subhanallah itu kekuasaan Allah, subhanallah itulah kudrah iradah Allah. Lamun geus dijawab ka Allah langsung saha nu wani ngahujah ka Allah gitu. Iman eta bagianana. Mantap lamun ninggal di hadapan Allah cukup bae urang mah amantu billah bae geus. Iman urang mah geus bae ka Allah. Ulah nyebutkeun ai kaitan jeung Isra Mi'raj naon kerasep kupingkeun bu papa ieu teh kaitan jeung Isra Mi'raj ai Isra Mi'raj Nabi teh kejadian biasa apa luar biasa? Luar biasa. Dilalatan ala ta'jib nuduhkeun kana kejadian luar biasa berarti bagianna iman heula nu narima. Ulah nyebutkeun emang Nabi Muhammad geus boga pesawat yang ngapung ka langit make ngabandingkeun jeung Amerika. Astronot Amerika ge miliaran dolar biayana hayang ngapung ka ruang angkasa. Emang Nabi Muhammad boga miliaran dolar teu boga? Astronot Amerika naik pesawat, Nabi Muhammad geus boga pesawat teu boga? Terus Amerika ge ngaberangkatkeun astronot ka ruang angkasa. Ruang angkasa teh hampa udara, eueuh udara, kudu mawa peralatan ti bumi ti dieu supaya bisa hirup lila di ruang angkasa. Nabi Muhammad boga alatna teu boga? Tapi bisa. Naon sababna Isra Mi'raj Nabi lain kahoyong Nabi, kahoyong Gusti Allah. Lamun geus nyarita kahayang Allah leuwih ti Isra Mi'raj Allah mampu ngayakeun. Subhanallah. Ieu nya ngabentengan aya segelintir umat Islam ayeuna ngomong ngaco. Cenah Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul henteu jeung jasadna. Atuh lamun teu jeung jasadna ngimpi eta lain nyata. Sementara Isra Mi'raj Nabi nyata lain ngimpi. Pan dibuktikan ku Allah ku ayatna hiji ku tasbih nu kadu aya kalimat bi abdihi lain biruhihi. Berarti bi abdihi abdun maknane ruh wa jasadi. Sabad lamun ruh na wungkul aya jasad aya juri ngaranna. Ruh eueuh jasad aya bangke ngaranna. Sementara Nabi masih hidup ketika Isra Mi'raj, ruh dan jasadnya berangkat. Ditambah dari ku Allah surah An-Najmu afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dijelaskan bahwa Isra Mi'raj Nabi lain mimpi, Nabi mengalaminya nyata, zahir batin, ruh wa jasadi, sehingga ku Allah diabadikan Nabi ningali dengan mata kepalanya sendiri melihat malaikat Jibril di sidratil muntaha. Ketika badannya ke aras, Rasul badane ke aras cek Jibril, Gusti mangga nyali rabai angkat ke aras. Cek Rasul Jibril, panti mimiti indit jeung anjeun bareng enak giliran ke aras kaula sorangan. Aya anjeun kunon teu milu. Cek Jibril, Gusti nu diizinan naik ke aras salira, kaula teu diizinan. Lamun kaula maksakeun asup ke aras ajur awak kaula. Nu diizinan ku Allah anjeun. Laju kelamun aya nu aneh-aneh kaula ke di aras ningali terus nanya ka saha? Saur Jibril, Gusti salira nyarios di aras kaula ngupingkeun di sidratil muntaha ku kaula dijawab ti dieu. Carana kumaha? Mangga sok tingali ayeuna badan kaula nu salaresna. Tidinya malaikat Jibril ningalikeun badanna jirimna di payunan Rasul. Gedena malaikat Jibril dibuktikan di payunan Rasul sampai bengong Rasulullah. Genep ratus jangjang malaikat Jibril dibeberkeun sadayana luasna surga makla hampir katutup ku awakna malaikat Jibril. Sa Rasulullah subhanallah la akla la syurba wala nauma. Anjeun teu dahar teu nginum teu sare tapi gede anjeun Jibril gede. Cek Jibril, Gusti tahu seueur carios mangga geura naik ke aras, naik kita anu aneh-aneh mah nyarios bae di ditu kaula ngupingkeun di dieu. Mangga Jibril, langsung Rasul naik ke aras. Kamu
muncrat aing niup. Mau perekam wa YouTube. Nyampe ke aras. Di karas kaget Rasulullah. Katuhu jeung kenca aya hamba Allah nu digulung ku cahaya-cahaya kamuliaan Jibril. Di kenca katuhu kaula aya hamba Allah mulia digulung ku cahaya ieu saha Jibril bejaan kaula. Jibril ngajawab di Sidratil Muntaha. Oke, begitu ganti ya Rasulullah. Diterima beritanya, itu hamba Allah di golongan umat anjeun di akhir zaman anu mulia. Saha Jibril anu belah katuhu Gusti eta jalma-jalma anu sok resep ngabaseuhan biwirna ku zikir ka Allah, anu belah kenca umat anjeun anu sok sono hatena hayang berjamaah wae ka masjid digulung menang cahaya. Sakitu informasina Gusti ya Rasulullah begitu ganti. Munek dikaitkan jeung ilmu teknologi, maaf. Ilmu berbicara jarak jauh, ilmu tina Isra Mi'raj. Non ilmu berbicara jarak jauh teh telepon, HP. Ilmu HP, ilmu telepon tina rajaban. Rasul di aras, Jibril di Sidratil Muntaha. Nganu jadi permasalahan ini nyarian HP kena kunaon kafir deui ari Islamna bagian udag-udag konter we. Ai urang bagian ngiri dieu terus. Cig atuh berkembang euy Mi'raj ulah Isra wungkul nabi ge Mi'raj naek kualitas ilmu teh. Ilmu teknologi teh geuning kabeh ti Islam. Ilmu Islam eta teh tina rajaban. Ek mimiti ilmu kedokteran, ilmu operasi, ilmu forensik, ilmu bedah. Atupan meureunang tina rajaban. Nu ngawitan Rasulullah sate acan diisrokeun dicana ka sumur Jam-Jam dibelah dadana. Lain ngabersihan ting da manah Rasulullah mah geus bersih. Ngan eta mah nu bersih lebih dibersihkeun deui ku malaikat Jibril. Ngan aya isyarat ilmu teknologi bahwa di akhir zaman bakal berlaku ilmu kedokteran tentang ilmu bedah. Kudu nama Islam negara di ilmu bedah teh ahli ilmu bedah supaya organ tubuh manusia dijualan ke Singapura. Pan loba organ tubuh mayit dijualan cenah bejana. Ya Allah ya Rabb. Nu arariman moal kitu moal warani. Bener teu? Mantak lamun jadi jelema bodoh katipu wae. Ulah jadi jelema bodoh, ilmu kedokteran, ilmu pesawat, tina Isra Mi'raj, ilmu kendaraan, tina Isra Mi'raj, nepi ka ilmu telepon, tina Isra Mi'raj, Nabi di aras, Jibril di Sidratil Muntaha. Cik atuh balik ti dieu teh aya santri menjadi teknokrat. Di pasantren bisa nyieun HP atuh. Ulah eleh Korea, Samsung deui. Coba madein ieu madein naon ieu teh? Bokor Cibokor. Madein Bokor coba di deta Bokor nyeun HP hasil rajaban remaja masjid na bisa nyeun HP Android Samsudin Amroid ulah Samsudin Android itu ngajarkeun kana ilmu dunia tos bukikeun deui tah Rasulullah SAW ningali malaikat Jibril. Berarti lamun kita lain ngimpi lain Isra Mi'raj asli dialami ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana bagian iman heula eta mah bahwa kejadian Isra Mi'raj Nabi teh asli, ruh jasadna Nabi berangkat. Kok bisa nah sababna sabab lain berangkat sorangan diberangkatkeun ku Gusti, lain kahoyong nyalira tapi kahoyong Gusti. Lamun akal lamun iman geus narima atuh naon nu teu kaarti ku akal bener akal teh beres lamun iman geus narima akalna jernih beres ya iyalah naon nu teu kaarti ku akal kan Nabi teu boga miliaran dolar henteu pesawat teu boga tapi bisa ruh jeung jasadna komplit kok bisa sabab lain kahoyong Nabi kahoyong Allah cek iman urusan kahayang Allah naon ge bisaeun innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun terus pasub tuh tasbih
makana pantas Isra Mi'raj diawali ku subhana berarti nuduhkeun eta teh pada melan Gusti. Terus tong loba proses tinggal iman bae ka Allah, iman kana dadamelan Gusti Allah. Contoh akalna jadi beres pan akalna contohna kieu si Asep Mubarok hayang ulin ka dieu misalkan rek ka Ciuyah rek ulin ka Ciuyah misalkan Ciuyah aya jeli rek mere kalimaya segede korong gitu rek mere semen jangan nyieun kobong. Saya Mubarok ini jam genep perjalanan normalna we lancar 4 jam misalkan contoh eta baju nu rek dipake ku Asep Mubarok digantungkeun dina stop di imahna dina kusen panto aya sireum ngabararis nu hiji eta sireum asup kana kantong baju si Asep Mubarok terus bajuna dipake ku si Asep Mubarok. Si Asep Mubarok berangkat di Cikampek jam genep isuk 4 jam perjalanan lancarna genep 7 8 9 10 jam 10 nepi ka Ciuyah haja Elina eueuh keur liar atuh kula balik deui ka Cikampek jam 10 berarti 4 jam balik ka Cikampek 10 11 12 hiji 2 jam 2 geus nepi berarti Asep Mubarok Cikampek Ciuyah Cikampek 8 jam. Begitu nyampe ka Cikampek ka imahna bajuna si Asep Mubarok dibuka digantungkeun di deka stop eta sireum nu geus milu ti Ciuyah bijil tina kantong baju nempel deui kana kusen panto panggih jeung babaturanana teu marilu ka Ciuyah ceuk babaturanana sia ka mana wae ceuk sireum aing ti Ciuyah ceuk babaturanana teu milu edan sia Ciuyah teh jauh sia nyaho Ciuyah di mana sia boro-boro leumpang ngacewa di mana normal lagi leumpang berenang puluhan tahun kana tinca sia boro-boro leumpang Ciuyah sia makarak leumpang tina panto ge keluar pae ditinca ku Asep Mubarok. Tapi yakin teh eta sireum bisa bolak-balik 8 jam Cikampek Ciuyah Cikampek yakin teh ruhna wungkul apa jeung jasadna ngimpi apa nyata kok bisa lain indit sorangan aya nu ngainditkeun bener lain berangkat sorangan aya nu ngaberangkat naik naon baju mobil ini dibahas ku aing sireum ulah tibalik sireum naik mobil aing naik baju eta naonan anjing geus ngalalaco kieu ibu-ibu naik naon mobil aing naik mobil sireum naik aku dijelas wae bisa karti ku akal lamun iman geus narima naon nu teu karti ku akal bener tadi dia jang mereskeun si bisa ngabedakeun mana biasa mana luar biasa. Masalah Isra Mi'raj bagian iman heula lamun iman geus beres kana dadamelan Allah kana afal Allah ceuk ulama tauhid disebut ma'rifat bil afal wauh kana dadamelan Gusti Allah tak kudu nepi ka dinya kamarifatan teh lain bil asma we taikeun level nabi sifat taikeun level katilu bil afal bahkan level terakhir bidat lain berarti orang ningali dat Allah lain nu disebut ma'rifat bidat anta abudallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak ibadah anjeun seolah-olah ningali ka Allah tapi ingat anjeun moal mampu ningali ka Allah tapi Allah tetap ningalikeun ka arah anjeun disebut ihsan geus asa adu pina depan jeung Allah rek dinu poek dinu cang dinu sepi dinu rame eta jelema nu geus ihsan moal wani ngalanggar aturan Allah sabab dina hate jeung keimanan jeung pikiran jeung akalna nyambung kabeh Allah terus ningalikeun Allah terus mantau moal wani ngalanggar aturan Allah subhanallah. Enak ulah waka Isra Mi'raj ku akal wungkul teu nyambung jang jelema nu can boga iman maaf ibu pak heupan hirup urang ge teu kaarti ku akal jujur bae sok ayo pernah teu ngalaman hirup di jero beuteung indung jawab pernah teu ibu nu hafal sugan pernah teu sabaraha bulan bapak sugan leuwih masyhur ieuna jawabanana bapak hafal sabaraha bulan pak rasan bapak nu leuwih hafal da sering ngalongok sugan gitu berapa bulan bu bener 8 bulan coba orang hitung mulai ibu hamil sabulan ke saya can orok tuh bohong 8 teh kurang hiji berarti saya 8 can atuh sabulan ke can aya orok korek hirup di mana karak gumpalan sperma 2 bulan aya can orok can Allah nyiptakeun daging tina sperma eta 3 bulan
Allah nyiptakeun bangunan daging diperkuat make tulang belulang. Ka 4 bulan Allah nyiptakeun jirim manusia tadidinya ciptaan Allah dina rahim ibu jenisna janin manusia. Geus ngabentuk 4 bulan hamil. Naik ke 4 kali 5 bulan hamil ditiupkeun ruh ku Allah mulai usik eta budakna beuteung ibu. Bener? Ti umur 5 bulan jadi eleh ku aing. Oh berarti aing sering aing kasalahkeun. Lamun 8 bulan brojol lahir berarti hitung ti 5 genep 7 8 salap berarti 5 bulan ngadon hirup di jero beuteung hirup kitu asep paneta usik budak. Mereka ribut kasalaki geuning bapak teh geus najong cek salaki geus ngajak futsal. Goblok rek futsal di mana? Tuh mikir bapak. Di belah mana nyai? Di katuhu bae geus 2 minggu. Oh lalaki sok tahu. Geus 7 bulan hamil bapana budak teh dikeun capai geus 2 poe. Oh bikang. Sapoe rek ngaji bapana budak teh di tengah wae. Ah bencong. Eta budak lahir lain, lain barajal teh, ih sebel deh bala. Berarti induna kedua, tilok ngoret, ih amit-amit. Babat genep bulan sekali koret. Ulah baralating mumun hesok loba orai. Ayo, lah cicing siah ngomong wae. Ayo itu udah ku akal, karti teu ku akal. Bisa hirup di jero beuteung indung karti teh ku akal. Teu. Karti di mana sih ayo jawab. Karti cenah rek lewat mana napas ayo sih ayo. Emang da beuteung indung loba jendelaan yang napas sorok. Gerbang hiji-hiji ge parebut jeung bapana. Allahul Mudabbir, Allah yang maha pengatur, kabeh diatur ku Gusti Subhanallah. Fa'alul lima yurid. Wallahu a'lam bimuradih. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Makna pelajaran kahiji dina rajaban ieu naon nu kapetik urang nu kahiji tazidul iman. Rajaban Allah nyabah nu nyieunna atuh heueuh geura syukuran ka Allah. Kumaha bah tuturkeun abah subhanallah maha suci ya Allah anu tos nyiptakeun bulan bintang sakieu endahna. Nuhun Gusti kami masih diberi kesempatan kanggo ningali ciptaan Gusti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hebat eta jadi tambah ibadah ningali ciptaan Gusti. Sore-sore ceng itu naon tuh sore ceng tuh geus hujan aing raat itu tuh naon pelangi bah indah berwarna-warni bah sanunyeun ceng Allahnya bah hayu geura syukuran ka Allah. Subhanallah maha suci ya Allah nu geus ngadamel pelangi sakieu endahna. Nuhun Gusti abdi dipaparinan nikmat kanggo ningali ciptaan Gusti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. masyaallah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan nambahan keimanan, mikir-mikir ciptaan Allah. Ieu mah neuleuh pelangi, lain tasbih rajaban unggal poe. Mereuh tapakna balik rajaban neuleuh pelangi. Buset. Endah jasa. Kumaha ngecetna. Ai sia jadi mikiran ngecet. Sakalian pikir ku sia koasna segede kumaha. Pikiran kusia estegerna nepi teu ka langit jieun kusia cukup iman pemuda balik rajaban berang-berang nongkrong di jalan bi kang liwat make celana legging jubur nyitak cek pemuda balik rajaban jubur liwat subhanallah astagfirullah istighfar eta mah dia malahin jubur liwat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah diudag-udag si goblok eta beuki sia mah
Kok istighfar ujungnya aya awalna tasbih? Kenapa tasbih diawali? Karena pandangan pertama tidak berdosa. Itu pandangan tidak disengaja. Dan yang dilihat salah satu ciptaan Allah, jubur nyitak. Supaya tidak jadi dosa langsung tungkul astagfirullah. Tong barudak biasa ku lagi sering neleunu gitu. Ya pengalaman kula ceramah berang-berang kula di Cikampek tetangga desa. Naik angkot mobil dipakai kulanceuk. Aing naik angkot bae lah make jubah aing berang-berang. Nah angkot nyedek ke juru. Aing naik angkot pakai jubah. Sing calatuk bae di juru angkot. Batman kasarung. Astagfirullah. Aing disebut Batman kasarung. Suka isa kali dia nyebut Batman di bawah hiber ku aing diangkot. Teu nyaho aing Spiderman. Di jalan ngaliwatan SMA budak siswana berubar naik angkot. Kabeneran pahareup-hareupna bangku angkot jeung kula. Awewe. Siswa awewe rokna pondok. Rok pondok dipake diuk atuh naik eta rok. Semakin jelas. Hancurlah hatiku. Atur hancur kumaha aing make jubah make sorban hareupeun ping-ping. Jeung aneh nu isin tibalik. Nyana mah teu isin, aing nu isin. Nyana mah teu isin dia ka dikieu-kieu diukna teh tah. Aing go guru tuh hanya kateu moal linggis aing. Ping-ping ka deuleu aya hareupeun atuh aing tungkul. Isin aing, hakikat isin ku Allah. Syariat isin ku jubah. Hati mah ambek-ambekan. Hanya kala aing ngaji make jubah. Coba make jaket lepis aing jojong neuleuna aing. Geus aing tungkul bae geus bari istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Biwir istighfar mata teh tahu diri rep deui neuleuh. Atuh hareupeun. Ya Allah, sakitu teh mata ustad, komo mata lurah. Mana lurah mana ieu Dede? Ada aya, Pak Lurah aya. Ayo sama-sama lurah. Lurah beuki aing komo. Mudah-mudahan sing soleh lurah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Geus ngajajakeun zaman ayeuna bener. Pas pelajaran nu kahiji tazidul iman, tambah-tambah kekuatan iman ka Gusti, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Setiap ningali ciptaan Allah dadamelan Allah, timbulkeun rasa iman tirinya, buktikeun bahwa ieu dadamelan Allah. Jangwatkeun katauhidan urang bacakeun tasbih subhanallah. Lain buset. Robas yang geus rajaban nama subhanallah. Bu, jujur lamun teu iman ka Allah teu iman ka Nabi panitia moal daek cacapean kikian moal ceuk nafsu majang naon aing nyen panggung segala rupa capek-capek awak ceuk nafsu tapi iman ngadorong iman ka Allah iman ka Rasulullah rela ngorbankeun segala rupa. Nah bener teh atau ibu bapak para santri kabeh kadari ada ceuk nafsu mah mending di imah ieu teh jujur bae memeh hilit ka dieu perang heula nah teh ceuk nafsu rek mana cinta ngajawab rajaban nafsu ngahalangan bisi hujan mending ngajedog bae di imah cinta ngajawabkeun bae hujan ge aya payung nafsu ngahalangan jalanna poek ngahalangan beta nafsu cinta ngajawabkeun bae poek oge baterai geus dicas nafsu ngahalangan si Andin si Al mujana seru rame cinta ngajawab sinetron isukan aya deui tapi jeung rajaban tahun hareup cantang tuh umur aing nyampe ka tahun hareup meungpeung aya umur keneh tetap malam ini aku rajaban hebat eta cinta nafsu ngahalangan deui lapar mending ngajedog di imah tinggal ka dapur cinta ngajawab keun bae lapar oge sabab aing ngadenge panitia ngejo nafsu ngahalangan deui tunduh mending molor di imah cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari ngaji bari molor sabab kiai sering ngajelaskeun molorna jelema ngaji tetap menang ganjaran mantak dalil eta dipapake bae ku saya eta mah tiap ngaji molor bae
tekop neletihan tekop nele tembok sok nyedot karena tonggong set lamun geus nempel eta ngeunah ngatur strategina nilepkeun hulu tak kadituna gampang katalar eta tasrif dahdaro yudahdiru dahdiran molor bet gas ulah kaganggu nu sare bae keun bae bakul kula resep lamun kula ceramah anu sare berarti ubar jempling moal anu gogorowokan nu sare moal berarti niatna dua eta ti imahna niat tolab ilmu jeung niat ngapalkeun sare mun bisa kabeh nu hadir sarare berarti kula balik teu kanyahoan nu penting panitia ulah sare cicing aya PR jang urang naon PR na tina rajaban ieu nu hadir mah indung bapana hadir ngadengekeun ngadadak nambah kekuatan iman nambah kekuatan keyakinan ka Allah jeung ka Rasul aya PR berat jang indung bapana balik ke rajaban naon pariksa anak-anak urang geus nepi ka mana kualitas imanna ka Allah ka Rasulna PR tah sababna loba jelema kolot ngantep anak-anakna loba nyaah ka kotok kolot ayeuna deui pake anak kotok jam 5 can ngampi di Uber dapur tatangga di Korea tapi anakna tuh balik-balik maghrib isya tuh balik-balik masa bodoh anak rek sholat rek henteu masa bodoh anak rek ngaji rek henteu masa bodoh hati-hati anakna abring-abringan di jalan mapai-mapai mobil ngudag-ngudag truk kemana-mana bahkan anu terlanjur terlibat narkoba minuman keras hati-hati tegas hatena eta budak geus kaasupan cai-cai haram obat-obat haram nimbulkeun kana kateasan hatena dielingan ku indung bapa lain nurut molotot akibatna terjadi kriminalitas anak wani maihan indung anak wani maihan bapa sabab naon geus leungit akal sehatna di mana akal sehat geus leungit eueuh agamaan la dina liman la aqlalah eueuh agama pikeun jelema anu leungit akal sehat carana ngalegitkeun akal sehat hebat kafir dunia ngancurkeun Islam Indonesia lain ditembak lain dibom lain tapi diajurkeun akal sehatna melalui pergaulan melalui minuman melalui obat-obatan di mana akal sehat geus leungit aya anak mayahan indung aya anak mayahan bapa naudzubillah min zalik summa naudzubillah tingali lamun diantep ke indung bapana bodoh bae indung bapana can pernah negor can pernah ngajak ke anakna ibadah ngaji ka kiai ka ulama can pernah dianterkeun ka budak ka ulama ka kiai diantep bodoh salilana maaf eta budak di akhirat ulah ka di akhirat ngagusur indung bapa ka neraka di dunia keneh bakal karasa akibatna tingali kajadian aina kumaha loba kolot ngarahuh nyeri hate dilawan dipolototan kuno jadi anak ya zaman era goblogisasi ayeuna lain globalisasi era goblogisasi di zaman era penggoblogan masa kini aya naon panitia coba ya maksudnya bisa ngaliwat apa henteu lamun teu bisa ngaliwat mah atuh istirahatkeun heula kitu panitia na sok ngabantu di ditu bisi ya mah bisi mobil rek liwat gitu atuh jawab intinya ayo sekali fokus kali ayo urusan panitia atuh panitia dia ngagulung kabeh di dia gitu itu bantu di ditu panitia maaf anak mudana ayahnya aya sok haji ka ditu bekar itu benahan berkacing benar itu beres yes bo ayeuna zaman loba kolot nyeri hate ku anak loba guru nyeri hate ku murid zaman era goblogisasi ayeuna loba anak garoblog ka indung bapa zaman era goblogisasi loba murid garoblog ka guru baheula mah eueuh teu jarang-jarang kadenge murid ngancam ka guru pada nama balatak aya murid ngancam ka guru awas ya Pak mun teu lulus gebugan balik guruna balik deui ka sakola musyawarah jeung kepala sekolah wah saya wali kelasna eta budak emang nilainya goreng da luluskeun Pak kepala sekolah atuh lemna ge goreng iku mah make lulus daripada bareuh aing cek kepala sekolah geus lulus
di hadapna daripada bareuh. Ya Allah, baheula ahlak budak bisa nyenangkeun hati indung bapa. Indung bapa baheula nitah anak teh susah. Nyai kadanya nya mah ka warung gerakeunnya balikeun tomat cabe marek nyambel init budak ka warung teu loba tatanya. Ceng kada ceng nya bah pamelikeun bako daun kaung jeung pahpirna abah rek ngarokok baheula mah bako daun kaung bener Pak. Init budak ka warung. Sok nitah budak ayeuna mentak nyeri hate. Cek balikan rokoknya Samsu gerakan ke warung malah nggak gerung-gerung motor haripun bapakna gandeng ke warung Samsu ngaku hak anaknya jauh teuing mah ke warung nah ini tanu saja deh bah arek ulin ka Jasing aja barudak pakai motor barudak nunggu di jalan bisi keberangan teuing katinggalin sorry jabahnya sorry bah ini tanu saja deh bahnya sorry bah ngalios bapak na molotot cek bapak hanya oke mah dicekek di orok aja budak seloba kolot nyari hati ku anak ayeuna mah baheula rek ngaliwatan indung bapak kahalangan panto indung bapak keur ngobrol mah bah geser diukna kurale kaliwat bisi kadupak kukula nikmat indung bapak nempo permisi nata budak ngaliwat anak urang gitu ngaliwat permisi teh ayeuna main seret bae inuna jalanan pura-pura teu neuleuh main serem nah nyungsem di inuna teh bapana ngagoler di tengah imah dilengkahan bae seak gua jeleng ngalengkah kan nincak beheung bapana meningit anak jurig sugan eta terus nincak beheung bapana lain mentah pura molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sia nya tuh jeung lamuru datang mana nyokap datang makolotna nyokep terjal bapak kolotna nyakop sajur bahasa eta barudak bahasa jurig teh asup ka lemur-lemur loba kolot nyari hate ku anak salah saha jawab jawab salah saha ayo sia nyalahkeun anak ayo hei dengekeun Pak Bu anak doang kacang ai kacang kumaha tuturus nangtung kacang milu nangtung turus dengdek kacang dengdek tuturus nang uyupu kacang nang layah budak mah doang kacang tuturusan kusaha ku bapakna sabab bapak-bapak nu boga tuturus kebon kacang makna kudu kabagi tugas kabeh tugas bapak ngalelempeng tuturus tugas indungna ngoredan kebon kacang gitu urus nu bener ya Allah tuturusan ku bapana ceng samping mana di kamar bah bawa ka dieu jeung bajuna nu rapi nu bersih jeung kopeahna kenapa ka mana sih bah ka masjid salat naon bah magrib masih kan lila bah sajam deui ti ayeuna urang berangkat jeung abah ya abah geus make samping make koko make kopeah ayo engke wuduna di masjid dipariksa wuduna maneh bisi poho eta wuduna ayo berangkat jeung abah eta ngaranna tuturus lain ditahungkul ka anak tapi nyontoan lamun bapak indung mampu jadi contoh maka indung bapak bakal woga wibawa lamun indung bapak boga wibawa moal aya anak nu wani ngalawan ka indung bapak naon sababna anak ngalawan indung bapak sabab indung bapak geus teu boga wibawa nah teu boga wibawa teu mampu jadi contoh soleh pinter nitah hungkul salat ka masjid ayo bapak ngajadog bae budak mulai ngalawan babage tilok salat heuh nya tos goblok garurung jeung reregan eta mah nu burung jeung nu edan ulah salah ketika nyeri hate dilawan kudu jadi anak sabab urang kolotna teu mampu jadi nyai ngaji libur mah dipakiaina dipakiai libur di imah teh libur maksudna mah mungkin mana di kamar Quran di kamar sajadah nanu nyai di kamar amparkeun di tengah imah urang salat berjamaah jeung emak salat maghrib emak jadi imam nyai jadi makmum beres salat maghrib buka Quran hitung-hitung ngapalkeun bisi poho tajwid makhrajna sok di Bandungan kumaha diperhatikeun nepi ka isya urang ngaji Quran jeung emak hebat ka anak kitu ibu hebat sae kitu ka anak bagus kitu bagus ibu kitu teu
eta masalahna teh mimin pinter nitah wungkul ka anak ngaji saya ngaji dari induna nyanyi remote baik awas geus leungit con coba atuh orang diajar jadi contoh soleh jangan anak-anak orang da indung baheula mampu ngadidik anakna ya Allah Gusti paingan kolot baheula manya boga anak 10 teu riweuh teu haliwung ngurus anak 10 anakna jadi sararukses kabeh jara di ulama jara di kiai dah kolot baheula mah di samping masantrenkeun anak indung bapana oge cinta ka kiai ka ulama imah kiai baheula sederhana reot doang bale rombeng tapi di dapurna beas numpuk loba buah-buahan aya dikiriman ke orang-orang tua santri teh ayeuna mah eueuh nu kitu anakna ngaji ka kiai indung bapana teh nyaho masa bodohan disangkana kiai teh meureun tong ngeret ngakan angin sebel kolot karolet gitu teh ieu kiai teh jelema ustad juga tak gitu lain juri ustad ge jelema boga anak boga pamajikan lamun ustad mikirkeun bari usaha nafkah anak pamajikan liar ka ditu ka dieu dagang teh usaha teh atuh santai sanu rek ngurus belaan teneangan nafkah kemana-mana geus yakin bae ka Allah sila bae ngurusan anak-anak batur di kobong di pasantren di imahna eta ustad teu weleh aya rezeki mah didatangkeun ku Allah ngan urang do jadi kolot santrina mikir kiai teh jelema sarua butuh doa duit sia aing leungeun kieu doa duit mah kieu tegaul saya ya kudu latihan heula kiai ge jelema butuh jeung tak komplit eta doa butuh duit atuh ayeuna mah hirup nu gratis bukan ngising-ngising mayar di terminal baraha berarti saru eta akur di mana-mana guys bikin kesepakatan perjanjian di atas segel bahwa harga modal sadunia 2.000 atau yang pernah temayar di udag-udag kudu jaga WC haji pelit astagfirullah itu nah digitu kan naon kak bayar ji main indit bae oh atau intinya oh teu neuleuh Asia di dinya sabaraha 2.000 ji tah 5.000 bro kembalian oh receh ji ngising deui ka jero oh daripada lapar duit aing 3.000 mending asup deui 2.000an deui cerot-cerot geus nya 1.000 kan lumayan 1.000 ge lumayan oh receh ji kana hitutkeun pret 1.000an ampun aing sia mah yang gratis bae nanaon teh make duit butuh entah kula jauh-jauh ti Cikampek ka dieu atuh daripada di imah rieu hulu mikiran loba hulang hutang sok tau paraga panggih geus mitah aing loba hutang nyaho ti mana sih aing loba hutang hulang mending liar ka dieu sugan dia mah menang doa astagfirullahaladzim engke bubar ngaji coba balik marawa ilmu kula balik mawa amal ieu pamajikan sasi ya uyuhan salakina betah ih amit-amit gampang ngajebak awewe mah bikang mah teu di imah teu di pangajianna huluna dengan duit bae duit ulah mun apek sia Asep lah urang mah jelema di dunia butuh duit nya pantes ku nabi dititah nyaran duit talabul halal fariidatun ba'da fariidah neangan nafkah nu halal teh wajib hukumna sabada migawe wajib neangan duit nu halal teh wajib jang migawe wajib kasbul halal wajibun neangan kasab nu halal wajib jang bekal ibadah atuh tenyaran duit boga bisa nutupan aurat di mana da tiung busana muslimah lain nyeun sorangan nyeun batur bener teh geuning dipake pan dibeli make dan make doa lain duit punten di sabaraha tiung eta nu 1,5 juta sebab sutra oh
abdi kalau santai nyana kartos kudu abenya Rabbana atina fid dunya hasanah cek udah gang aing kumaha ya ijab qabulna kumaha aduh ya Allah emang cara Nabi Ibrahim mah hebat. Nabi Ibrahim diuji ku Allah, diuji ku harta. Eta peternakan Nabi Ibrahim di hiji gunung, sapi na ribuan, sampai 3.000 sapi. Nabi Ibrahim pernah boga 3.000 sapi. Seorang ujian di Allah. Ketika datang musafir ke Nabi Ibrahim, cek eta musafir, ya Khalilullah, he sahabat kakasih Allah, kaulah tinggal dalam pangan beakeun bekal bahkan 3 poe 3 peuting kaulah can dahar-dahar acan laju abah kumaha ieu arek cicing di dieu bae nya kaulah rek neruskeun perjalanan da tugas can beres ngan kaulah menta bekal naon meunang kaulah mawa sapi anjeun hiji mah jang bekal kau da di jalan cek Nabi Ibrahim atuh mangga sok canak bae ngan memeh dibawa pang macakeun heula tasbih kaulah sabara sabalik baik dibaca ku aki-aki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim cek Nabi Ibrahim geunaheun bae eta bacaanana bacakeun di 3 kali sok arek 100-500 sapi bawa ku abah bae dibaca 3 kali dibaca 7 kali bacakeun kaula tasbih ayeuna 33 kali hareupeun kaula maka sapi nu 3.000 jang abah kabeh genah ya bacaan aya moal nu kitu bener boga toko teu mau duit maca doa bae sampun amil ku tasbih sakali samsuku Rabbana atina fid dunya hasanah aduh rasan memeh batur aing heula nu kadinya nu ka toko duyakeun satoko ku aing kabeh jadi aing nemu ka warung hebatna Khalilullah sahabat kakasih Allah dites diuji ku dunia ternyata teh nyaaheun Nabiullah Ibrahim bacakeun tasbih kaula seorang eta aki-aki musafir teh malaikat nu diutus ku Allah ngetes nguji kana keimanan Nabiullah Ibrahim alaihis salam bu jadi urang mah jujur butuh apa aku masih abelah biarlah duit butuh doa butuh geus kitu sehingga rampang usaha amin sehingga rampang rezekina jang bakal ibadah jadi aya tugas berat naon Asep tugas berat ibu jeung bapak balik ngaji rajaban ieu beura pariksa anak-anak urang geus nepi ka mana wauhna ka Allah paninung baheula mah ngawauhkeun ka Allah ka barudak urang ku ma'rifat bil asma pangheulana wauh nami siapa nama Tuhan kita nah Allah panina pangkuan indung teh geus aran Allah bae nu diwiridkeun ku indung aing ngobrol jeung orok dengan Allah ya Rasulullah oh lapar bageur ceng ayo dahar bari ka daharan teh pan dibeuweung ku indung baheula mah digegel heula daweuh blender baheula mah nya ngalaman baheula nya indung nu ngakana heula Bu Allah mama gembleng mantak kayak penelitian naon sababna budak baheula loba nurut ka indung sabab budak baheula mah loba ngadahar ciduh indung tak nurut kunaon ena loba budak ngalawan pan geus jarang ngadahar ciduh indung mun saya blender ayeuna kadaharan teh meuli blender ka mall colokeun listrik penceter bubuk kadaharan bawalkeun ka budak gede budakna saeutik indungna nu muter doang blender lieu loba anak blender ayeuna baheula mere ASI air susu ibu protein yang sesungguhnya ke anak aya teh nyaah inu teu hook mere ASI aya aturan orok budak 4 tahun masih kena nyusuan baheula anu geus jarang ayeuna mah mere ASI paling saminggu ka orok geus saminggu budak dibikeun ka sapi gede saeutik ceng ka dieu ting jadi loba anak sapi ayeuna hebat dirikan baheula ngan indung jeung bapa baheula teu eureun tina biwir tina sungut ketika nyanghareupan anak nami Allah nami Rasul pasti keluar Allah ya Rasulullah ceurik tengah peuting budak ceng ulah ceurik bae kieu tatangga kagandengan keur istirahat sok sare bager kumaha diayunnya
mage capek tunduh ti isuk meluk sampai ka sore ngaulan maneh ayeuna tengah peuting kudu maturan deui teu naon mak marido ikhlas nu penting maneh soleh bager taat ka Allah ka Rasulullahnya nurut ka emak jeung ka abahnya memeh peureum bager dengekeun marek wasiat anterkeun emak jeung abah engke di akhirat kana panto surgana Allah sok peureum bager ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sadayana ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah lamun orang rek mikiran hirup teh ka malinaan gerak yang pibekaleun anu bisa nyalametkeun ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ciri datangna kiamat loba penyakit nu aneh kiamat loba penyakit nu aneh nyiaran ubarna susah angin ku dzikir ka Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah apa leta ngasuh budak teh maca eta tuh ayeuna mah ngais orok geus dimandian ke putih dibedak disedo ya Allah biha Allah direkamkeun kana ceuli budak ma'rifat bil asma yang nguatan iman budak balik kerajaban bereskeun masalah daek ngasih budak gatimang mana aku juri bopana juri baca istighfar baca sholawat waukeun kana nami rasul sok ceng peureum bager sare ayun mah diayun marek maca sholawat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji ma sholawat mah gaul mah gaul naon India mah coba perem ya Rasulullah
salamun alaik ya rafi'a syahani wad daraji anfal dayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Aja aku juga kok tahu. Ya Allah, coba jadi makrifat bil asma jangwatan keimanan budak Allah waukeun kana nami siapa nama Tuhan kita Allah Allah Allah, siapa nama Rasulullah kita Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatkan kualitas level kana marifat bis sifat waukeun kana sifat mulia Allah bala magis jadi pelajaran wajib urang keleutik diwaukeun kana sifat mulia Allah aya disebut sifat 20 wajib dikanyahokeun. Wujud kidam bakal sampai mutakallimun aya nangis teu kadenge nadom nacan ayeuna mah. Bala mah musala reot doang bale rombeng tina pilih. Masya Allah memeh maghrib sajam ka maghrib urang geus kumpul di musala bari reot anu handapna kulah panggung lantai na lain keramik lain tembok taleupuh awi nu dibelahan baheula setengah jam di ka maghrib kerarulin di kebon gigiran musola ayat tegalan ustad datang kacai cek banget nyai kacarai wudu ayo kena pupujian terus wudu kakulah naik ke musola perebut speaker balik speaker ayat toa geus gepeng na tangkal nangka digantung satrumna lain listrik lain aki nu dicas aki mik na ge lain uki lain speaker salon nu buleud dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet nu kabaseuh na lawon berbagai macam dejigong tertampung. Memeh maghrib kadenge baheula mah musala reot sederhana ge lemur bala ditu kadenge wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi temalan lemur bala ditu aya pengajian musala barudak Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana aya geus teu kadenge sora barudak paling memeh maghrib merebot ke masjid nyetel MP3 ngaji Quran merebot nama molor di Paimaran. Ya Allah ya Rabbana aja kulaheun aya mah dan bagi speaker sieun torek lamun aya kesalahan batur ulah digibah ulah lain ngagibah tapi diluruskan ya karena misalkan salah panjelema teh aya pohona teu sampurna ngan ketika dia lupa tolong luruskan gitu atau digibah mah dipitnah atuh sarua nyen dosa kitu ge atuh sarua nyen dosa mending luruskan depan kafir mah keur tepuk tangan nepo Islam diaradu teh gitu emang hayangna orang kafir dunia gitu. Islam di Indonesia itu mayoritas jumlah paling gede paling besar di dunia jumlah Islam di dunia adalah Indonesia nu dikhawatirkan ku Yahudi dunia lamun Islam Indonesia geus ngahiji kabeh maka Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan di dunia ini makanya mana khawatir kumaha carana supaya Islam di Indonesia dulu loba pecah perang urangna ulah kajebak Yahudi mah tepuk tangan apa Islam jeung Islam ribut di Indonesia urangna we nu kajebak kembalikanlah ke Allah baik ke Rasulnya Gusti sehingga hampura lamun dina kasalahan anak itu mun urang mampu ngaluruskeun urang teu mampu cukup we hate salah eta omongan teh sakitu beres laras teh da seluhureun urang loba keneh ulama-ulama sepuh di laluhur da moal cicingan beureunan gitu urang husnudzon bae lah nya ulah nepi ka jadi perselisihan antara Islam jeung sementara Yahudi geus siap ngorowot rek ngajurkeun Islam di Indonesia lain ditembak lain dibom lain diadu domba terus tafarruq bainal ummah eta pelorna disebar ku Yahudi di Indonesia naon memecah belahkan umat Islam urang teu salah ladar gampang diadu domba ya Allah sing diberi kekuatan Islam di Indonesia amin sing diberi kemenangan kejayaan amin insyaallah yakin orang bakal jadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan di dunia amin atuh Rusia ge pan gimir nempo Indonesia mah jujur Rusia ge sieun nempo kekuatan Indonesia naon sababna nya disangkana lemah Indonesia barang-barang canggih teu kabeuli cenah tapi mereka yakin di Indonesia ada keramat di Indonesia ada maunah di Indonesia ya aya keberkahan gitu atau Belanda 350 tahun wani diusir Jepang 3 tahun setengah gak diusir
teu baheula pesawat sing seleber teu bisa ditembak pesawat Belanda pan ajur nama ku santri di Bandring gagahna Indonesia teh eta lain senjata canggih lain madain Rusia Amerika lain Bandring santri teragak santri udang molor di kobong mau bandrik bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar kapal raga kapal Belanda hantu pilotnya molor tapi sakti kene santrina bagus kene bisa milihan pesawat anu pilotna molor oh itu nah peletak dan gagah Indonesia mah aku lah ngaledek ke Indonesia mah punya kelebihan kekuatan dahsyat amin ya Allah ya Rabbal waukeun kana sifat muliana Allah baheula kitu pelajaran wujud gidambako jadi pelajaran wajib ayeuna geus teu kadenge-denge acar sajam di kabedug magrib geus kumpul urang mah di musala bari reod oge daek pupujian bener teh giliran waktuna bedug magrib sep kokol bedug magrib adan ulah kaluar neangan kokol atina tangkal nangka meuni koneng kokol baheula mah bedug kulitna tina kebo teh kulit kebo meuni ngantrung baheula mah tuplak tung ting tung tung baheula Deradan Mbah Ohim aki-aki metik tanpa gigi ulah ku budak teh kumanehna bae keur salat loba budak balader ge baheula kula ge bader deugel ai salat sini seret lebih ka deklong kakah nyala lengir serikeun tidinya boga ide aing kudu nyieun parahu ieu jun parahu buaak pohona mah eta mah kobong awewe mah geus spesial nu lalaki jadi protes santri lalaki abah mah licik teu adil anu santri perahu atuh nu lalaki bah helikopter ai sia kumaha nyieunna aing ripuh lageun bae bisi aya ke urang dieu arek masanten ka Cikampek ka ditu insyaallah ya babarengan belajar di ditu jeung kula boga prinsip ieu di samping kitab kuning ka urang mere pelajaran ka barudak santri lalaki apa santri awewe sia ulah ka balik ka imah lamun sia can bisa nyarita sia can bisa dakwah naon sababna ayeuna loba numpuk kitab mah di imah masanten puluhan tahun mental teh bijil teu jadi mubalik ge ka mana-mana liar atuh sia boga-boga rutinan di imah boga minggonan bisa ngadidik ibu-ibu bapak-bapak para pemuda bijilkeun nya meunang ngalogatan sia di kobong jadi hiasan dinding bae kitu bijilkeun mental supaya berkembang barudak santriatnya insyaallah loba calon-calon mubalighah kayaknya calon-calon ustazah calon-calon ulama calon-calon kiai pokoknya doakan anak urang anu marasantren sing ngarasil ilmu anu manfaat sakitu mudah-mudahan manfaatna hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh